Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Tabarukan bi dzikrihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Qadru al-Bukhari an Qutadah an Anas bin Malik bin Sosa'ah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadasahum an lailatin usriya bihi. Faqala baina ma'ana na'imun bil hatin muttaji'an id'atani atin fasyaqqa ma baina hadihi ila hadihi ay min sudrati nahrihi ila siratihi fastaraja qalbi summa utitu bistastin mamlu'atin imanan fabusila summa husya summa nida al hadith. Qabla hijrati nabiyil isra mimakati lailan di qudsi yudra wa ba'da isra'in urujuli sama hatta ra'an nabiyyu rabban kalama min ghairi kaifi wa hisari waqtaru alaihi hum sambada hum sinafar. Para masyayil kiram, para ajengan, para habaib, para kiai, para ustadz, para mu'alimin, tokoh masyarakat, sesepuh kampung, tekakantun para aparat, para bapak, oke para pemuda, hadirin sidang panguping anu mulyan kusim kuring dipihormat. Sabada tisim kuring nyanggakeun tahiyatul muslimin anu bernama silaturahmi kalayan diiringi ku ngaos bismillah sareng alhamdulillah. Shalawat miwasalam anu utami pamuga sing dilimpahkeun ka junjunan alam nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge shalawat miwasalam anu utami pamuga sing dilimpahkeun ka sahabat-sahabatna katabi-tabiina umumna ka segenep jalma Islam anu nyekel deuleuh kana agama Islam ahli sunnah wal jamaah. Tipayun tisim kuring ngahaturkeun nuhun laksaketi alhamdulillah. Kagersana al mukarram anu mingpin kadi pengaosan strip miring protokol anu anjeunna bertindak dina ieu sebagai pimpinan putina parantos masian waktos kanggo simkuring nyaritakeun sapatah dua patah bag-bagan agama nu patali kana ieu riungan teu sakedik disimkuring ngahaturkeun nuhun ka anjeunna. Nu kadua disimkuring ngahaturkeun nuhun ka para alim ulama, para habaib, para guru-guru nu sami hadir dina mahfilah anu mulya dina raraga takdim wa takrim mahabbah ka Rasul disertai ku ngupingkeun nasihat-nasihat, cerambah-cerambah, pitutur-pitutur, fatwa-fatwa, pituah-pituah, papatah-papatah, ujangan-ujangan anu insyaallah kusim kuring bakal diuraykeun mungkin dipungkur sakedik sinareng seueurna kumaha kersaning tinu maha suci teu sakedik kusim kuring ngahaturkeun nuhun ka maratana. Nu katilu kusim kuring ngahaturkeun nuhun ka para penitia penyelenggara Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu disesepahan ku guru urang di dieu didukung ku para tokoh nu sanesna alhamdulillah ngawujud dina peuting ieu. Sehingga simkuring diondang ka daerah Tugu Jaya Kampung Cibogo. Alhamdulillah simkuring tiasa ka dieu kalaya kirodah jeung inayah tinu masuci teu sakedik disimkuring ngahaturkeun nuhun. Nu kaopat disimkuring ngahaturkeun nuhun ka para aparat setempat tingkat RT. Aya RT na? Mana RT na? RT aya RW?
RW aya RW. RT eueuh RW kumaha ieu teh? Lurah aya lurah. Wah, komo lurah mah. Hujan kieu anu teh berarti. Sawios nya teu aya RW atuh cekap ku Pak RT mah aya sigana RT mah nya. Jabiti ngawaridian tinangtos RT mah aya jeung Pak RW teu sakedik disimpulin ngaturkeun nuhun ka martena. Mugi-mugi ya Allah ya Robbi ku kagungan Nabi ku kabarokan ieu iman urang sararea ku Allah kahiji sing diparanjangkeun umur di jero taat ka Allah amin. Sakabeh pamaksudan nu hade muga Allah sing dikabul tambah ilmu jeung amal anu soleh sungguh nyicingan dina agama hak sunnah wal jamaah diharampuran dosa nu gede nu leutik nu karasa jeung teu karasana tunduk waktu ningang mangsa maraot urang sararea muga-muga sing maraot husnul khotimah ringkesna muga-muga urang Allah sing dibagiakeun dunya wal akhirat. Hayang sararea bagian dunia akhirat. Urang buku, ieu teh bukunya. Urang buku moal wayah kieu molotot keneh di majelis ieu. Lamun urang dieu teu rek neangan kabagian dunia wal pangna wayah kieu masih keneh molotot teh wayah kieu di dieu itu unggal peuting teu kieu. Henteu nya kayak ukur ayeuna teh keur neangan kabagian dunia wal akhirat. Bagian dunia teh ngan ukur 3 ceuk ulama. 3 ngon ieu nu 3 ditariangan ku jelema. Ku pemuda, orang tua, ku kolot, ku budak, ku lalaki, ku awewe, ku rakyat, ku pejabat, tukang tani, ku menteri ditariangan. Ngan aya nu meunang, aya nu henteu. Mudah-mudahan urang sing meunang amin. Amin. 3 hiji panjang umur. Panjang umur. Lamun jalma ku Allah dipaparing panjang umur bahagia di dunia. Mudah-mudahan sing panjang amin. Amin. Gunakeun ieu umur sing cocok jeung kahayang nu merekna. Sanu mere umur? Sugan akib, sugan ini lain Allah nu mere umur mah para sadere. Nya. Nomor kedua bagia dunia teh sehat wal afiat alias jag. Lamun jalma dibere jag ku Allah bari panjang umurna ieu bagia di dunia. Ditareangan teh jag sararea. Kitu ya. Batur mah neangan jag tapi ka luar negeri. Neangan jag. Ngan kadang kapangi kadang henteu. Tah ieu pala sae alhamdulillah penting ieu mah urang ku Allah dibere panjang umur tepi kaina bari jag bisa ngahadiran ieu walimah alhamdulillah. Tah ieu paparin ti Allah bagia dunia dulu. Gunakeun jag urang sing cocok jeung kahayang nu merekna. Sanu mere jag? Allah Subhanahu wa taala. Da jigana lamun heuk jag bisa dibeli jelema mari jag siranya. Jag dibeli mah. Dibeli. Saking kunaon mung maot teh mung ninggalkeun dunia meujeuna maju ka rami teh mung. Geunah cing di dunia teh geunah teu? Geunah. Sangeuk maot teh sangeuk. Nya. Mun aya jag meuli sigana cara jag pala sadaya. Nu mawi alhamdulillah penting ieu urang keur ngahadiran walimah Isra Mi'raj. Mudah-mudahan sing jadi saksi di kiamat. Nya. Da ieu dulu. Sawareh jelema boga panjang umur jeung jag-jagna lain dipake ibadah tapi dipake ngalajur hawa nafsu. Ieu rasa kemutan. Padahal lamun jalma hirup di alam dunya boga umur panjang jeung jag-jagna dianggo ibadah ka Allah dulur lain hungkul akhirat bakal dibikeun ka eta jalma dunyana keneh ge ku Allah geus dibikeun. Cek aterangan kitu. Dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qata'a ilallahi ta'ala kafahullahu kitu nya kula munatin wa man qata'a ila dunya teh nya wa kallahu fiha. Sing sajelema anu jukung ka Allah
ibadah ka Allah maka bakal dicukup ku Allah itu kehidupan dunia hayang dicukup kehidupan dunia sing jukung ka Allah ibadah ka Allah nya ngan sabalikna cenah lamun jalma jukungna kana dunya istu hatena kana dunya lain ka Allah lain kana ibadah mangka ku Allah bakal dipasrahkeun ka dunya kok teangan ku sia kitu nu mawi neangan teh dupet hulupet nyawa empesan nyinen kemis hulu dijen buntut dijen hulu tepi ka ewor cecekolan beuleut kos kaleci leho monyetan bingkeng pitis ponjol tak jebrag suku ane nganu kitu mah da pesan lagi nyinen kemis saminggu sakali tah ieu para sadari nya da eta mah ceuk ulama mudagna teh tepi ka kos sato kesit di sampalan dur ngulon dur eta ngidul ngaler apung ngobos ka handap teu meunang bari teu meunang ngan keur barang capek we wungkul tah lantaran ieu jalma teh lain jukungna ka Allah kitu mudah-mudahan ulah sagede si bisa dipapari jukung ka Allah amin nomor kadua dina hikam diterangkeun ku ulama cek Syekh Ibnu atau ilah ieu ahli suluk dina kitab hikam anta ma'al aqwan malak tusyahidil mukawi faida syahadtahu kanal aqwa ma'al ma'aka ari masalah ngaji mah somonang geus disunahkeun urang resep kakarak ngadenge lapan Arab nage geus resep naon cing pangna resep lantaran aya hate mata holang iman ka Allah jeung ka Rasulna nya mudah-mudahan urang sing kasukeun ahli ilmu amin jol ilmu resep eta ahli ilmu nu kitu tah ieu para sadaya nya anta ma'al aqwan cik Ibnu Athaillah anjeun bakal capek mudag dunya lamun anjeun can bisa taqarrub enggak deketkeun diri ka Allah lamun anjeun geus bisa taqarrub ngadeketkeun diri ka Allah ibadah ka Allah mangka engke dunya mudag anjeun coba eta geus kitu baheula mah sungut mudag cau ayeuna mah cau mudag-mudag mending sungut mudag cau mending cau mudag sungut nu geunah mah eta cau mudag-mudag ieu mungkin ge datang deui baheula mah kantong mudag duit ayeuna mah duit mudag mending mana tah lamun urang geus bisa taqarrub ibadah ka Allah engke duit mudag kantong cau mudag sungut cicingnya di imah daratan cing ngaran mudag ngaran lagi mudag tah ieu walasan jadi urang acan kitu atuh bener can bisa ibadahna ka Allah bener teh tah dua apalasan nomor katilu cek ulama man alima li akhiratihi kafahullahu min amri dunyahu sehingga jelema anu getol amal ibadah ka Allah maka bakal dicukup sakabeh urusan dunya nah dicukup ai cukup mah cukup hayang dicukup mudah-mudahan si cukup amin ya ai cukup mah cukup geus urusan detik cukup, pertengahan cukup, urusan gede cukup, nuata kirupna waluya di mana perlu, ayat tuh ya di mana butuh, ayat butuh letik ayat, butuh pertengahan ayat, butuh gede ayat, yang dahar cukup, yang make cukup, yang nyakolakeun anak cukup, yang masanikeun anak cukup, yang lebaran cukup, yang puasa cukup, yang hajatan cukup, yang rajaban cukup, yang muludan cukup. Gerah hayo, yang nyen imah cukup, yang beli motor cukup, yang beli mobil cukup, yang ke Mekah cukup, ngan ulah sok minta perkara memeh usum capek, engkewe usumna, capek, nya, minta ke Allah perkara memeh usum capek, deh, engkewe usumna ayat, dan mantak pala sadek lawan hayang cukup, jang nu ngarti mah komo ulah digedean beberapa anak capek, gedean mah ibadahna. Ya rasa, taikeun, tingkatkeun ibadahna ka Allah. Nya, dicukup ku Allah.
Nu mawi lamun jelema ngudag dunya akhirat nuturkeun sarua jeung melak pare jukut jadi cing lu melak jukut pare jadi moal ulah aya caengna rangi lagi mau jadi tapi lu melak pare cep pare jadi mau jukut Jadi. ya Ceng. nya kehilangan jukut jadi malah jukut milaan pare ngan urang melak pare jukut jadi malah ngaluhuran pare buru-buru jukut naramet tincak sina jadi berak pare lamun urang nguruskeun dunya kabeneran loba eta mah jukut tong ditepukeun wae bisi leungit bawa ka akhirat nyeun pasantren majelis taklim pondok pasantren nyeun musola nyeun masjid nyeun jalan leres pake ka Mekah pake umroh nyeun imah anu alus sinabungaheun anak jeung pamajikan ibadah eta leres teh paripati leungnya cung jukut ieu tah mah tuh geus dibawa ka akhirat kitu dulu nya lamun urang melak lauk emas bernyit aya moal aya moal bernyit Aya. cingir putri aya Aya. beunteur aya bogo aya aya kadang-kadang jumbo aya da melak lauk emas leres teh tah kumaha mulak bernyit lauk emas aya moal cingir putri moal aya tak pelak maluk mas ta nya ta acenah we ingat melak jumo geuning aya jumo gara-gara melalap mas tadi na ulah urang melu jumo halal cantik ulah batur aja da teu dipirahkeun ku urang meunang sorangan eta leres teh meunang ceuk ulah mah contona urang boga ulah di Lebak kari-kari ulah batur bedah di luhur asum hujan ayeuna beak eueuh pan urang teu nyaho itu teu nyaho puna ini bedah pun diurang kabeh halal cek ulama kok boga ulah so dipilahkeun ku urang eta mah pinah sorangan eta mah palasare halal teu gae cek ulama jang sataleupna jang nu boga kulaheun kulah urang kan eta teu mun dicokot deui tak nu boga nya hayang teh kitu atuh nya taya palasare nya dipindahkeun ulah komo diuseupan mah dipindahkeun kadinya ulah atuh contoh terusnya ieu mah mun urang keur ngaliwat ka kebon batur aya duren ngagoler we hanapeun takalna cokot tong pasti dipulung bener teu ulah haram nu batur eta apa nu udah ngambulung apa naya tanggalna ngan teu naik atuh sarojeng naik sarojeng naik ulah kene antep eta teh hayang dipulung teu sareng dinya malah ngahajar sugana murah euy jadi nya da mata kita lian kuno bogana ngagantung bisi murah kitu nya ta anu meunang dicokot contohna lamun urang di jalan aspal keur lempang aya duren murah di jalan cokot teu bae Wih ngembangnya duren teu di jalan aya tanggal eueuh bae kuno saha mah teu motor mah tanggal nakin nya kitu bangsa urang manggih baso satanggungan sisi jalan manggih baso aya mana eueuh ieu meunang 24 meunang di daang kurang dibeakeun ngan ke datang nu bogana bayar meunang dipangdagangkeun basona beakeun dagangkeun da tolong wana man tadi pangjualankeun tah dagang nu kitu sih kananya dibeakeun kurangna siga tah ieu balasan nya geus balik di kasa nya lamun urang melak pare jukut jadi malah kusim kuring dikoreksi nu jadi lain jukut wungkul beueuh ai jukut mah jukut jajagoan goyobot majalengka eceng genot eceng genyer bolos trok antanan gede antanan leutik bolos trok jotang jonghe walang kahitutan salada kangkung tutut
bentur, teler, berenyit, cingir putri, susu, belut. 40. Gara-gara malak pare nu jadi mah 40 rupiah. Ibadah sinyaan ka Allah, dunia insya Allah dicukup ku Allah. Gede leutik insya Allah dicukup ku Allah. Sinyaan ibadah. Nya gitu. Sakieu we getol ibadah urang mah ye, sakieu ye. Ieu mah kabeh tukang ibadah ieu mah, tinggal namahan. Jadi kabeh tukang ibadah itu santri, kiai, pan mualim, ajengan nya, tinggal namahan ieu mah ibadah. Sakieu we ibadah urang mah kasupkeun getol ye. Qobliyah lohor 4, ba'diyah lohor 4, qobliyah asar 4, ba'diyah namah eueuh, qobliyah maghrib 2, nya ba'diyah maghrib 2, hibdil iman 2, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2, witirna 3, tahajud 2, qobliyah subuh 2, duhana 2, sing tamat Quran sabulan sakali, sing daek maca shalawat nariyah nu 4444, imar isakalikeun wa imar dituntut getol tah ibadah nu kitu geus kitu encan. Geus kitu encan. Hese keneh duit dalam gitu. Jauh keneh. Ya tentu Kang ngaji sakitu. Komunitas ngaji benernya. Masya Allah. Mudah sing tamat taufiq hidayah amin. Sing getol ibadah. Kilang bara cara ibadah ulama nur. Tuh ibadah ulama. Syekh Ahmad sapetingna 300 rakaat Imam Ahmad. Can maca Quran, can ngarang kitab, can maca sholawat, can ngawuru, karak sholatna hungkul. Malah ainu paling jago awewe nini urang dagri basroh, nagri basroh pala saderek nya sholatna bukan 300 lagi, tapi eta mah 1000 rakaat. Masya Allah. Tapi kakitu batur mah ibadah teh. Isuk-isuk dina sajadahna jemblang aya getih ngumplang. Ceuk anak da jeung incuna malah manehna ge teu nyaho ieu getih naon. Horeng peuting tadi keur sujud kacolok putalupuh teu garasa. Bani ku husu ibadah ka Allah tika kitu. Urang kitu henteu. Urang mah arek salat arek takbir aya reungit nyieun-nyieun teuing nempel teuing moal geus kieu tah urang. Ciri urang mah teu husu ibadah teh nya. Teu husu. Masya Allah. Nya. Tah ieu para sadaya. Malah Imam Ahmad mah waktu harita di rajaan ku Raja Ma'mun. Raja Ma'mun teh raja dolim dulu. Nya. Imam Ahmad kudu nyebutkeun Quran makhluk. Quran hadis tetap bertahan. Quran qadim. Makhluk qadim ci Imam Ahmad. Ditewak Imam Ahmad diasupkeun ka bui. Blos. Tiap bulan dikaluarkeun digebugan ku capeti kudu nyebutkeun Quran makhluk teu bisa tetep Quran qadim. Bertahan kana hak. Cek Imam Qurtubi, Imam Ahmad pupusna di jero pangguian. Nu nyolatkeun waktu harita aya 80.000 jelema nu nyolatkeun. Rame para sadere. Awewe nu hadirna aya 60.000 awewe. Malah Yahudi jeung Nasara poe eta arasub Islam 20.000 Yahudi jeung Nasara. Ditanya kudu nyanya naon sababna anjeun make asup Islam? Ceuk Yahudi jeung Nasara lantaran kaula ningali ti langit rame turun ka handap nyolatkeun Imam Muhammad. Tika kitu batur. Maotna bisa ngislamkeun 20.000 Yahudi jeung Nasara. Urang mah gogowakan sajam 2 jam teu hiji-hiji acan. Eleh kudu maot. Masya Allah. Tak ieu para sadari. Nya Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah sholat subuh cukup ke wudu isya di jero 40 tahun. Coba eta batur. Nya, berarti tarasare. Kungsi urang amreun 1 tahun. Sabulan kungsi. Saminggu kungsi. Sakali meureun lamun sholat isya jam 4. Nya, sholat isya jam 4 maka bawa wuduna ka subuh bener teu? Ya. Batur mah tarasare dulu
kade ulah sare teu penting teh ulah sare. Lain sare begadang lain. Nya ibadah ke Allah. Nya hudang ti penting teh sabab Allah moal nyieun wali ti berang pastina nyieun wali teh ti penting. Hartina teu mustahil jalma tukang hudang ti penting lamun teu jadi wali, pasti jadi wali. Aya jadi wali mah naon perkara dibikeun kok. Tong urusan akhirat urusan dunia di urusan akhirat dibikeun anu mahal. Surga mahal molongo pantona, neraka gangas ditutup pantona, jang jelema anu tukang hudang ti penting. Wali nya ngan olah urang tukang peda hudang tukang tipe hudang ti penting make ngaku wali ulah bisa nalian. Padahal teh betegok jelema teh ngaku wali aya, ngaku nabi aya, ngaku tuan syekh aya, ngaku habib aya. Oh balata al-mujair gitu. Nya gitu ngaku pangeran ge aya kospir angon jelema teh. Da ieu ayeuna mah teu kaok ku ka aku ayeuna jelema. Lain akuanana nya ngancek Syekh Atabatul Gulam lamun urang hayang pedo resep ngeunah nikmat hudang ti penting lalakon hudang ti pentingna kudu geus boga lalakon 20 tahun. Aduh. Geus sabaraha tahun urang lalakon hudang ti penting? Coba. Nya paingan pait keneh nya hudang ti penting teh. Wareng can satahun-tahun can urang. Kudu 40 20 tahun na mereka itu mah. Amis hudang ti penting para sadaya. Imam Abu Hanifah puasa sunatna menang 35 tahun nganteng teu buka-buka. Iwal ti poe tasrik jeung poe lebaran. Kitu batur mah ngudang ka akhirat. Masya Allah. Nya tamat Quran 7.000 tamatan. Aya nu paling jago Abu Bakar bin Iyas tamat Quran 18.000 tamatan. Aduh. Tuan Syekh Abdul Qadir pala saderek cukup sholat subuh, cukup kudu isya di jero 40 tahun sami jeung Imam Abu Hanifah. Cicing di Tegalan erak menang 25 tahun teu kapanggih jeung jelema. Neangan naon teh neangan dunya sanes. Jabatan sanes, titel sanes. Naon milari karidoan Gusti Allah ta ieu. Ulama tu bilang barak kitu, nu tadi we tah nu opat bener teu? 2 3 tamat Quran sabulan sakali geus lah. Ngaheng ka akhirat geus. Jauhan di dorakana, pakupuran, pabinahan, dosa gede, dosa leutik jauhan. Insyaallah bakal salamet urang di akhirat. Mudah-mudahan sing selamat di akhirat. Amin. Baik. Nomor katilu bagia dunya teh loba duit. Hayang. Ngomong tapi lah hayang. JJ panjang umur, 2 sehat walafiat, katilu loba duit. Loba duit. Bahkan yang duit mah tapi ka leuwih ti neangan naon? Nya. Tika dumpet nyawa cara tadi. Empesan nyenan kemis. Hulu dijen butut dijen hulu tapi ka ewar cecekolan buleun kos kale cile omintan bingkeng pitu pon tak di jebrang suku wala salat wala ngaji wala wau jeung jelema kan kitu dengan duit mah jelema teh. Ya Allah ya Rabbi. Nya lamun jelema ku Allah dibere 3 rupa di rupiah dunyana panjang umur sehat walafiat loba duit ngeunah hirup sagede kitu ngeunah doana ge panaya doana ge Allahumma tawil akbarana wa sawhi ajsadana wa akfir amwalana. Mugi Gusti panjangkeun umurna, sehatkeun jasadna, lobakeun duitna. Osok ngadua kitu tara. Osok tara? Tara. Paingan atuh. Donga dulu. Ngadungakeun. Nya. Geunah hirup dengan geuleuyeung, ngidul geuleuyeung, ngaler geuleuyeung, ngulon geuleuyeung ada loba duitna. Nya. Jelema loba duit mah bari jagjag we kitu pala sadek moal hayang ngadiran rajaban ye ngaji moal ka mana ka nu rame mawa anak jeung pamajikan dibawa ka nu rame ngadon jajan bener teu mun teu jajan lalajo nya loba duit mah kitu we geuleuyeung ngat moeun ngaji teh keur naon make kudu ngaji loba duit nya coba malam Sabtu jeung malam Minggu memang teu macet juruan Cisarua. Macet kok itu. Nu matak sim kuring kalau Raja bulan Pulud heg aya panggilan ka belah ditu ngaji tarik-tarik mah
Aing geus beakeun jalanna ku si eta bea kabeh jalan. Ka macet teu kabagiakeun. Macet. Arek ngaraon tah jiga puncak, arek ngaraon kiih di ditu. Teu ikih naon teh nyaraho. Masyaallah. Tapi kan itu di pan urang Bogor, urang Jakarta, cek urang Jakarta ini banjir kiriman dari Bogor. Atuh pan heueuh memang lain cek kiriman dari Bogor. Pan saria nu kariihna di ditu. Banjir ka Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tama jelema. Nya. Tak kitu dulu. Nya. Sigana urang dieu ge mun laloba mah duitna malam Sabtu jeung malam Minggu sigana naik ka puncak. Naik moal. Geuning mah bala gerhala di Rajabane ngaji anu beureuning urang ieu teu barogaeun duit. Mani apal. Teu duit. Caricing ge balageut. Nya. Mending loba duit bader ming teu boga duit bager. Aduh. Iya, Masya Allah. Yes, ini orang pamening-mening. Urang pamening-mening ayeuna. Mening jag-jag teu boga duit. Mening loba duitna ngan gering ribu. Mening mana tak kira-kira? Jag-jag. Hah? Jag-jag. Atuh jag-jag loba duit mah lain yang milih kan. Kahayang. Imang kadang ge milih ngan ceuk sim kuring eta teh eueuh piliheun. Eueuh Pilih. pilih mana tuh? Eueuh piliheun nu bener hiji ge. Nya. Aya jag-jag teu gablek duit. Aya loba duitna geuring ribu. Bener teu? Dan nu geuring ribu mah lain hayang loba duit hayang naon? Hayang cager. Sok asangan bahaya duitmu. Bahaya kadaharan ngeunah mu. Bahaya pakaian aralus mu. Aing mah yeuh bah imah gedong sigrong mu. Bah mingkilan di mobil mu. Bah awe geulis mu. Hayang naon? Hayang cager. Hayang cager. Laras. Aya nu kasim kuring ngomong ke ade duit. Cenah pakengan cager. Aya nu kitu. Ngajawab ka sim kuring duitna we cenah pake yang cager ceuk sim kuring nya alus cagerna kapanggih duit aya keneh nu suwe mah eta duit beak cager teu kapanggih suwe mah nya suwe teh yeuh dulur di mana urang gering hahahuhu lain hayang nanaon hayang cager ngan lamun cenah urang ayeuna humarurung ai geuning sok humarurung tara Pasok. Eta teh tau digenggerkeun antep malasing loba ngahuhna. Cek ulama aninul marid tasbih jelema marurung tasbih sarua jeung subhanallah. Duh ngeunaheun tamanya. Kayak gitu mun geuring ngahuhuh nya. Malah bejan pamajikan Indonesia lamun aya ngahuhu nya itu lah bawel geus keuneh antep teuing eta teh ibadah sarua jeung tasbih subhanallah aya ngahajat subhanallah pan teu hayang nya geuring maca subhanallah jangan ngalongok dicager cenah tasbih di kitu ibu teh cager teh nya beral geuring tah aya ngahuhu mah dulur mun sieup jelema geuring humarurung duh sieup loba nu ngalongokna ge nya yo buru-buru si anu lomok geuring mahurung wae anu ge cenah tuh dilalah padahal mah harurung ibadah teh mah harurung nya wasyahu dzikrun lamun urang nyebutkeun aduhan eta teh zikir sarua jeung la ilaha illallah tan wae lamun geuring teh adu-aduanna sing lopo teh jadi di adu-aduan cara loba dikir eta lamun bolak-balik ka kenca kakatuhu nu geuring eta teh jihadun fisabilillah perang sabil cenah komo gogorolongan itu gogorolongan komo eta perang sabil nanyaan teh mah itu tah ieu pala sadari ngan lamun jelema geuring Allah taala manggil ka malaikat opat ya Allah malaikat ka dieu mangga Gusti cokot ieu jelema rasa daangna bicara ku malaikat
nu mawi nu gering mah beak rasana ngadar sangu pait lauk pait sambal pait nah pait lain pait kadaharanana daharan mangeunah ngan cungur panu pait dirasa nya naon ge pait dicana ku Allah rasa tuana dicana nu kadua do Allah he malaikat cokot tanagana dicana tanagana leuleus teu leuleus teu nu gering leuleus nu gering teu aya tangan pangawasa nya leuleus nu katul he malaikat cokot rupana dicanak rupana pias teu parias teu parias gareuneuk nu gering mah nya da jelema gering atuh pantes da teu dahar teu sarepan rek parias teh nomor kaopat malaikat cokot dosana dicanak dosana nu mawi jalma gering mah dihampura dosa lamun cager dihampura dosa biak dosana lamun gering da tepi ka maut gering eta masuk surga ceuk ulama mudah-mudahan karuhun urang anu memang gering anu mautna memang gering geura sing rasup ka surga amin eta teh dihampura dosa kitu ngeunah-ngeunah teh kitu ai umat kami mah nya geunah nah ningan teh panjang por cager deui dibalikeun deui balikeun deui mimiti dibalikeun rasana ngeunah deui da Allah teh disebut nama Mamayu pan kitu cina budak teh barudak penting ngaten papasna keur Mamayu gok biakeun naon ge lah cenah ieu keur Mamayu ieu cenah dihopan naon jika me ampun batur nya ngamanun batur ge teu naon atuh udang teuing deui sia eta mah panjang-jang deui malaikat dikeun tanagana dibikeun deui tanagana gede deui tanagana udah barang dahar namun atuh gede deui tanagana malaikat dikeun deui rupana dibikeun deui sok rupana kasep deui rupana ayeuna beres deui rupana nya ningan teh malaikat nomor kaopat nya kunjurung arek dibikeun deui dosa arek ka mana dawuh Allah bade cenah Gusti nyakeun ini batur dibikeun beungeut di kadinya ulah maneh mah geus da ka mana ieu piceun geuning batur dikanjekeun ulah lamun maneh dosana dibikeun di kadinya kami teu kaasupeun karom supaya kami kasupkeun karom maka piceun eta dosa ka mana Gusti piceun ka laut dipiceun teh ka laut ku Allah dijieun buhaya paingat buhaya galak horeuk teh gorak ka jelema teh ya Rabbi golok teh buhaya masya Allah ta ieu gering malin hayang loba duit hayang cageut nya ngan cek sim kuring ieu mah cek sim kuring mah lamun keur pamening-mening meuning jag-jag teu boga duit meuning loba duit gering cek sim kuring mah meuning jag-jag teu boga duit naon sababna makaina jag-jag meuning jag-jag teu boga duit ku sabab jag-jag engke bisa neangan duit kira aya fungsina mah jag-jag bisa ibadah lantaran jag-jag bisa neangan duit lantaran jag-jag bisa lantaran jag-jag tapi karame di kota-kota jelema teh sababna jag-jag keur nareangan duit rame satamplas pena ojek satamplas mobil pan sababna mah jag-jag keur nareangan duit rame di kantor-kantor sababna jag-jag keur nareangan duit rame di pasar-pasar tuh sababna jag-jag keur nareangan duit rame mubalik wow mal peuting bulan puas bulan Rajab jeung bulan Mulud mah eta ge sababna jag-jag keur nareangan lain tah mah lain neangan naon atuh eta mah keur nyumponan onangan panitia lain keur eta tuh eta mah lain kuring dionang ku kerasa guru urang teu datang ka dionang cing lamun teu dionang datang mah bener teh nya tah lamun ngonang di dieu guru urang kuring teu datang tah sanajan sararea datang embe dipencit ayam dipencit boga rarasaan mubalik teu datang ieu rajaban asa teu jadi sabab mubalik teu datang tapi datangi mubalik bunga henteu tah bunga guru urang bunga panitia bunga sararea bunga nu mah tah kuring mah datangna ka dieu jabati nyumponan kondangan nya panitia jeung guru urang rek ngabungahkeun sararea jangan duit mah
Geuning teh dicokot cenah dibere cokot. Ai dibere mah cokot, bra kudu gelut jeung nu mere. Cokot eta. Nya gitu. Edan kiai ngaji hayang dibayar edan. Edan kan aya nu edan manggil kiai teu mayar. Atuh nya itu tuh geus 2 jam ngaji. Terus. Tapi sih geus cenah. Nya itu kurang teruskeun. Kancana ta ieu teh keur lakon Isra. Isra Mi'raj Rasulullah kalebetkeun kana tauhid samian. Nu kakara kadenge ku ceuli di ditunati Rasul beh ditunati Allah. Tauhid kabagi kana 3, hiji tauhid ilahiyat, 2 tauhid samiyat, ilahi nabawiyat, katilu tauhid samiyat. Keur tauhid ilahiyat sifat anu wajib di Allah 20, mustahil 20, wenang hiji 40 hiji. Sifat anu wajib di para rasul 4, mustahil 4, wenang hiji jumlah 8. 8 jeung 40 hiji jumlah 50 tauhid. Tahnu 50 digemblengkeun ku ulama tauhid aya dina jero 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sah imana sah islamna lantaran ijilma maca 2 kalimat syahadat. Nu katilu tauhid samiyat nu kakara kadenge ku ceuli tideutina tauhid tibet Gusti Allah. Naon ti antarana rasul teh nyanak pamarentahan, nyandak larangan, tuluy nyaritakeun ilmu mugoyabat urusan akhirat. Mana aya nikmat kubur, siksa kubur, alam kubur, aya pertanyaan munkar wa nakir, aya deui jamatan siratal mustaqim, aya buku amal, aya rangratan timbangan amal, aya mauqif, aya ararah masar, aya talaga, aya syafaat, aya surga, aya raka. Ta eta urusan akhirat nu dibawa ku Rasul wajib urang kudu percaya. Berikut lalakon Isra Mi'raj. Wajib kudu percaya. Sabab lamun urang teu percaya kana lalakon Isra Mi'raj Kangjeng Rasul hukumna murtad, kupurna udu billah. Sabab ieu lalakon Isra pas ditetepkeun ku Al-Qur'an malah anas ayat aja ayat nas. Tah nya subhanalladzi asra bi 'abdi saterusna pala saderek. Ta aya lalakon Mi'raj mah cenah urang upama teu percaya henteu ari kubur mah ngan jatohna teh kana pasek dosa gede. Naon sababna? Henteu ditetepkeun ku Al-Qur'an eta mah ditetepkeun ku hadis anu masyhur kitu. Geuning aya ayat wa najmi idza hawa ieu ayat teu jadi dalil kana Mi'raj Nabi. Naon sababna? Sabab di ayat-ayat dohir lain ayat nas. Margi ayat dohir mah ti mimiti ayat geus rupa-rupa tafsiranna.